Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha Nadim. Awwaluma kana lapad awwaluma ila akhirihi. Awwaluma ari anu pangheulana tina perkara. Silah nama nastabtihu. Anu ngabuka saha kaula kalawan ma al-maqala kana ucapan alif lil itlaq. Eta bidikri hamdi rabbina. Ba'di dieu ihtimal mangrupakeun zaidah. Eta bidikri hamdi rabbina nutur kana muji ka Khaliq urang sadaya. Ta'ala maha luhur saha Rabbuna, jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Jantenkeun jumlah mu'tarodoh bae. Falhamdu maka ari jinisna puji. Eta lillahi anu tetep. Naon alhamdu pikeun Allah wungkul. Ala ma'an ama tur eta tetep karana arah-arah geus maparin nikmat saha Allah. Khobarun ba'da khobari. Hamdan kalawan muji. Sifatna hamdan yajlu anu bakal nyaangkeun saha Allah. Rek dijadikeun mangrupakeun majaz manga. Yajlu anu bakal ngaleungitkeun saha Allah. Kalawan ngaleungitkeun anu disarupakeun kalawan nyaangkeun. Jala bihi sabab hamdin. Jala anil qalbi tina hate. Al-ama kana kabodohan anu disarupakeun kalawan lolong. Aqulu ngucap saha kaula. Iftataha kana lapad iftataha ila akhirihi. Iftataha geus muka saha musannif. Ha eling-eling bihi kana ieu al-arjuzata tegesna pirang-pirang baharojaz. Iftitah bismillahirrahmanirrahim. Kalawan bismillahirrahmanirrahim. Summa bilhamdulillahi. Tuluy kalawan alhamdulillah. Taksian karana arah-arah nyonto. Taksi bil kitabi kalawan alkitab. Sifatna alkitabi al-azizi anu mulia naon alkitab. Wa muraduhu jeung ari makna anu dikarepkeun ku musannif. Iradah bil istiftahi kalawan istiftah anu dipaham dina nastabtihu. Eta al-ibtida'u ngamimitian. Wal maqala jeung ari lapad maqala. Eta masdaru qala yaqulu. Masdar pikeun lapad qala yaqulu. Wal alifu jeung ari alif. Sifatna al-alifu pihi anu aya. Naon al-alifu dina lapad al-maqala
eta lil itlaqi tetep pikeun manjangkeun suara. Yuqalu sok diucapkeun. Naon qala yaqulu qaulan wa maqalan wa qaulatan wa maqalatan lapad qala yaqulu qaulan wa maqalan wa qaulatan wa maqalatan